Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos paparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong teh kana waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Lohor geus rek akhir. Basa manehna kukud teh. Sup ka warung Santawi panganjerakanana. Lamun cek bahasa ayeuna mah kosna atawa kontrakanana. Ning siang pisan Agus nembe kukud cek nu boga warung ka Agus Jamil. Mohon mang tembalna sok peti wadah batu ali dina meja ditunda gek diuk bari gageber hareudang siga nama arek tuang Agus bade kaca heula cenah sup kanggona geus meresan dagangan gura-giru kacai. Sabot dahar tas dicai ku Santawi di deketan. Nya ku Mang Santawi. Moal mulih dinten ieu Agus teh. Moal. Seueur keneh wetanganeun. Bade di barantun enjing cenah. Oh, syukur atuh ari pajeng mah. Paingan kukud siang pisan. Kinola mamang bade tumaros ari Agus teh ti Kuningan sanes. Laras mang. Nanging ari bibit buit mati Banten. Di Kuningan mah ngumbara. Wireh kenging jodoh urang ditu urang jalaksana. Oh. Tetapi tisangkaan. Ari kitu. Wireh eta we kapungkur aya tukang obat. Wastana Agus Hamdan. Majar asal ti Banten. Agus Hamdan teh tu bagus Hamdan cenah. Agus oge. Buat sami ti ditunya. Cek emutan mang teh kitu. Laras pisan mang. Abdi ge sadi dinten katelah teh Agus wae. Padahal ngaran nu saresna mah tu Bagus Jamil. Pun bapa almarhum wastana tu Bagus Ahmad Hamid. Punten mang sanes maksad ngusumah abdi teh. Nanging sanggempun bapa mah layar-layar oge aya teueuh ti Sultan Tirtayasa. Kutan. Bo. Sultan Ageng Tirtayasanya. Semohon. Ning sanes samane Agus teh. Cek Santawi bari unggut-unggutan. Mun cara di dieu mah bangsa terah aom-aom pangintennya. Duka mah. Mohon panginten. Nanging sanggam abdi ge tadi teu gaduh maksad ngusumah abdi mah. Nyarios teh wireh dipariksa ku Mang we nembe. Kanggo naon atuh ngagugulung payung butut. Da teueuh mah teraos diteda. Sik Manggang teh mah kajeun pangkat Raden oge ka jalan tol mah tetep mayarnya. Manggang bisa bae teh Manggang. Tumatak teu make Raden Manggang mah. Bukti nama teh kirang teh langgong teh tukang batu ali abdi teh. Oh semohonnya tos laminya kana batu ali teh.
Lami dah tibu budak nuturkan pun bapak. Panajeun age kana ical gale batu ali eta teh. Oh, paingan atuh mani apal pisan. Urang dia mah Agus. Marake batu ali teh dapon make we. Poekeun kana wutak-watak mah. Biasana ari aya nu tas di Mekah teh sok aya nu dibere virus di watangan tuluy dipake we. Sarasna mamang. Nu sok dianggo oleh-oleh teh Mekah teh sanes virus laras eta teh. Virus naon atuh? Palsu gitu. Seseueurna mah virus Pagaden. Usum nu ka Mekah teh sok aya nu ngabantun icaleun ti ditu. Dibajongkeun we ka urang ditu ku nu ngabajong teh didasarkeun we. Dipajarkeun virus laras. Dipaleser we ku jaman urang dieu. Ku jamaah urang dieu teh dipaleser. Jadi eta teh pulang anting. Oh gitunya. Pulang anting eta teh. Balik deui ka asal ti urang ka urang. Padahal eta teh virus godogan. Aya ikutan. Teh kenging sagawaya kanggo batu ali mah. Upami batu laras teh da puguh mawatna dina ngajodona tangtos aya matakna kanu nganggo. Mitra kaum dangu. Mang Santawi unggek-unggekan bengong. Mitra kaum dangu. Sabot ngobrol teh rea nu jaljol nyalampeurkeun ka warung Mang Santawi. Nurek ngadon ngopi teh, nurek meuli rokok teh tuluy diuk heula ngadengekeun carita tukang batu ali bangun nu panasaran. Mangge gaduh sisimpenan mah, ceuk Mang Tawi bari ngojeng Kang Kanggon. Telila jol deui norojol. Cik, paningaliankeun hoyong terang watakna yeuh. Cenah bari nyodorkeun batu ali. Ku Agus Jamil ditampanan tuluy dibulak-balik di tengetan. Disidik-sidik rupana beureum. Di jarona ting karetip ting carela. Di mana ieu teh? Ning kagungan nu kieu Mang. Oh eta pamasian teh sepuh eta teh Gus. Rada langka batu kieu teh Mang. Oh, baru ku langka. Semuhun. Batu naon eta ngaranna Agus? Ieu teh batu Wirahma. Kalebetna kana golongan Sulaiman keneh. Ceuk Agus Jamil bari unggek-unggekan. Oh, kutan batu Sulaiman. Semohon. Saya nama ulah di watangan. Goning. Semohon ulah di watangan. Puguh tadi nama. Geus gaduh emutan Mang teh. Hayang dipangwatangankeun ieu teh Gus. Ulah Mang. Nu kieu mah saya dibungkus wae. Saya nama kubulu dru simpan we. Goning ulah di watangan. Cek Sam Hadi nu milu ngariung didinya. Milu mairan panasaran. Sanes batu ali keneh eta teh? Laras cari batu ali teh mah. Nanging watakna panas. Kirang kiat mawana mamatak seueur mamalana ieu teh. Ke. Asakeun pisan eta paingan ku sepuh diomat-omatan pisan. Ulah dipake cenah. Ulah dipake simpen wae. Ceuk Mang Santawi bengong.
ari kasiatna naon eta teh Gus? Da piraku kujenatna sepuh diingu ari teu nanaon mah. Ieu teh kanggo ngalandungan penyakit panas. Keuman dina pinggan bodas. Muhitna kahyang geni nur srangenge. Caina ceceukkeun sawareh, inumkeun sawareh. Tah. Kamu kageningan ari ku ahli nama. Kumaha popokanana muhit ka? Saha geuning Agus? Lain kudu ditirakatan heula bangsa jampe pemuhitan mah, Mang Tawi. Ceuk Jumhadi bari ngarongkong dompet tukang warung. Ditungtungan ku mati geni cek meja masana. Nyaho atuh. Teu apal. Laras eta teh Agus. Kan tenan wae atuh. Da teu kenging gagabah pamali. Malah samemeh mati geni teh kedah mandi heula di 7 muara. Dina jero sapeting teu kenging kasiangan. Jabati kitu aya syarat-syarat nu sanesna. Horeng bangga geuning sugan teh dapon apal, koronyoh wae. Teu lalawor atuh Mang Tawi. Hayang boga geman mah. Ceuk Bah Wiranta milu mairan. Bari pok ngomong deui. Malah bejana mah nu maruhit kitu teh rea nu tara kataekan teu ngajodoh jeung wisitna mah. Naon wisit teh? Semun wisit teh naon Bah? Teuing atuh kuring ge teu apal. Tataroskeun ka Agus suga nu ningaeun. Teu puguh Bah Wiranta mah, ngabuntut bangkong. Kuring ge ngadenge beja ti kolot. Keun we lah nu kitu mah, da urang mah moal kaduga muhitna. Angot jeung make kudu mati geni sagala. Halah, rumasa peujit koreseun. Ari beunang dipake ubar mah sarua jeung batu ulah atunya Agusnya. Ceuk Samhadi. Laras eta teh Kang. Nanging batu ulah mah teu kalebet kana golongan batu ali. Eta mah kawitna oge ageman bagawan Antaboga eta teh. Raja naga nu ngageugeuh sapatala. Sing goreng areusian batu oge nya. Cara keris we atunya. Keris manggang teh geuning. Sagarupa ge. Nu kumelip di alam dunya mah. Moh nu kumelip di alam dunya mah rongrong gogodongan. Utek tongo walang tagat aya nu teu eusian. Cek Agus Jamil. Pada ngabogaan kasiat. Bentena teh aya kasiat lahir saradaun antara kana raheut. Beas cikur kana burah bareuh papar peupeur. Aya kasiat goib sapertos batu ali keris sareng sabangsaning jimat. Tah geuning beuki eces Agus. Beuki eces. Batu ali bijilna kasiat teh tina warna sareng urat. Keris tina pamor, tina aluk sareng pangaruh landean. Teu saborong-borong sadayana oge. Ceuk Agus Jamil deui. Nu ngariung ting arunggeuk bengong. Nya kitu deui sasatoan, papada ngabogaan mawat eta teh. Ceuk Agus Jamil bari neruskeun caritaanana. Titiran dina siku aya Bramagana, aya Brahma Sulu sareng sajabiti eta. Ucing dina buluna sanes, ku ucing Candramawat maka karak di tanggahan oge beurit teh sok ragrag. Nya, kucing Candramawat mah pan kakarak di tanggahan oge beurit sok murag eta teh. Ari kuda mah dina kukulinciranana sapertos jelema. Aya satria tinayungan, turun tangis, tadah luh, buaya ngangsar, pasupati, turu blayuan sareng seueur-seueur deui lah. Benten-benten mawatna, benten-benten deui mahala mahayuna kanu ngingu. Baru kesami sareng jelema Agusnya. Pan asa sami kukulinciran jelema hiji sewang. Lebadinya deui tempatna ge sami. Ceuk Mang Wiasan milu mairan. Laras ari kukulinciran sirah mah sami. Najan aya oge hiji dua nu ngagaduhan kukulinciran kembar. Nanging nu ngandung mawat mah eta kukulinciran dina awak. Sapertos dina kuda we. Tempatna ge benten-benten di saurang-saurangna teh. Aya nu dina tonggong, handapeun walikat, caket bujal. Malah sok aya nu dina palangkakan oge. Mawatna nya kitu deui rupi-rupi. Aya nu mawa apes, aya nu ngajurung rahayu. Nu mawi teu aneh upami aya dua jelema nu usahana sami, modalna sami, sagalana sami nanging nu saurang mah kabiruyungan rahayu. Ari nu saurang deui kalah kaludas.
kawas jang aming atunya urut noko sakitu bekahna kalindih ku urut bujangna biur we ka Lampung gitunya. Nah nu kitu teh gaduh kukulinciran apes eta teh dina awak cara dina kuda eta teh. Baru kan kitunya Turun tangis atanapi tadah luh teh eta teh. Nu mawi seueur nu narekaan ari nu tararang mah. Rek dagang, rek tani, atanapi rek ingon-ingon teh ulah sambong brong. Kawas ngadongeng ge kitu. Komo barejeng ngadongeng pura-pura jadi penggemar, tapi ujung-ujung hewan ka tukang dongeng nyeun channel sorangan eta mah moal jamuga hirupna teh. Kedah we aya kekepelan. Bawaheun dagang, bawaheun ngadongeng, batuna campaka, widuri haseup atanapi pirus daun. Tingali geura tingali. Cek Agus Jamil bari ngodok saku jero ngaluarkeun rajut pinuh ku rupa-rupa batu ali watanganeun. Tah ieu tah nu ieu campaka ieu ya warnana rupi-rupi hawu koneng kulawu sami keneh campaka nu ieu widuri haseup tah rupina siga haseup nanging aya cahayaan ngalembang siga damar jeroeuna langse tadupi nu ieu tah nu ieu mah pirus daun teh namina. Manggang eta tukang dongeng gaduhun seueur batu anjeunna mah. Benten sareng pirus nu sanes aruratana sapertos endog remek. Ieu mah males. Tah ieu nu 3 rupi teh anggoneun nu bade usaha kana dagang ieu teh. Pon kitu kan ngadongeng. Nah, kasiatna ngajurung laku sareng pamunah bilih aya kukulinciran apes. Kitu. Nu bade tani benten deui batuna. Abdul Rojak eta mah nu kedah dikundang teh. Tani mah bade urat wesi, bade endog remek sami wae. Ari wirang bang mah kana ingon-ingon. Ke abah megat saur. Cek Bah Wiranta megat kalimah. Dupi kukulinciran dina awak jelema teh sabaraha rupi Gus. Sareng naon pamunahna upami aya nu mawatna apes. Rupi-rupi bah. Rupi-rupi teh rupi-rupi kumaha Gus? Rupi-rupi nanging seseueur nama mawa apes eta teh. Nu sae mah mung 2 rupi. Anggara kasih sareng akasa paksi. Naon? Akasa paksi. Akasa paksi. Semohon bah. Kituna ge kedah wae ditumbal mah. Oh, kedah ditumbalnya. Semohon. Margi sok rajeun pabentar sareng pautna urat dampaleungeun. Oh, aya patula patilna pautna sareng dampaleungeun. Semohon, garis tangan teh mun ceuk basa Malayu mah. Nu sanesna mah piapesen unggul eta teh bah. Aya Wisaya Numpi, aya Mega Mendung, aya Dara Kapingsal, aya Satria Mungkur, aya King Kilaban, aya Anggra Geni, aya Patra Tumang sareng Agna Wisa. Oh, barukan kitunya. Teras kumaha Gus, kumaha. Tahu pami diantep temana matak mateni eta teh. Olo. Matak mateni semohon. Bawa kana umur atanapi kana kahirupan. Cilaka. Teras kumaha Gus. Komo upami make ali salah batu. Alah, sagala kateug. Taya kamarasan. Nu sae mah jelema teh nu polos, teu gaduh kukulinciran dina awak. Cek Agus Jamil nerangkeun kalayan panjang lebar. Mitra kaum dangu dur bedug magrib nu ngariung budal.
tinggal Bah Wiranta nu can ngeser diukna teh. Asa resep keneh abah teh, cek Bah Wiranta bari pok ngomong deui. Penasaran ongkoh, seur teruskeun. Kumaha upami engke bada Isa sumping karorompok kersa. Ditanya kitu Agus Jamil ngahuleng aret ka Mang Santawi. Aya kersa naon kitu? Tanya Agus Jamil kalayan Daria. Hoyong ngobrol we. Di mana kitu bumi teh? Mun di palih mana bumi teh? Palih kaler. Caket pertelon pisan. Katawis buruan anak di kuta oge. Duka ku mangke we atuh. Diantos lah. Ulah henteu. Cek Bah Wiranta bari leos manehna indit ninggalkeun warung Santawi. Kaditu geura Agus, tambah kesel, moal teu dihormat geura. Cek Mang Santawi sanggeus Bah Wiranta eueuh. Saha atuh eta teh, Mang? Bah Wiranta. Saha? Sumun Bah Wiranta, mohon tos terang namina mah, masa teh di dieu teh sebagai naon gitu tah? Ulah salah. Bah Wiranta teh pangbeungharna di dieu mah Gus. Asalna mah ti Bugel. Oh, ti Bugel. Ngadon ngumbara ka dieu nuturkeun bojona. Alus wisit. Da ti lemburna mah ukur mawarancatan eta teh. Buburuhna tak munda. Bekah-bekah beunghar we. Wauhan gara wauhan. Wauhan ka itu. Resep ongkoh aya nu herang. Naon nu herang teh Mang? Anakna parawan geus gede. Geus loba nu nanyaan. Tapi taya nu kalandep sigana mah. Duka hayang minantuan kanu kumaha. Karunya ka budakna we. Geus hayangeun boga salaki. Sugan we atuh ari aya jodoh nektog. Matak naon Agus jadi urang dieu. Jadi tetangga Mang. Jadi duduluran jeung Mang. Kitu tah, Gus. Da abdi mah tos gaduh bojo. Tos gaduh anak. Taya maksud milarian deui nu kitu ah. Mang masok bisa wae. Cek Agus Jamil bari ngalius. Mang Santawi ngelemes kaeraan. Banyolna teu keuna. Kaditu we. Tambah sore karunya mepeujeun hayangeun dianjangan eta. Duka atuh kumangke we. Cek Agus Jamil. Mitra kaum dangu kocapkeun peutingna. Assalamualaikum. Punten, araya kitu. Cek sorat di luar. Nu telian iwal ti Agus Jamil. Uluk salam bari ngajanteng di hareupan tu imah Bah Wiranta. Waalaikumsalam. Mangga. Aya. Brai panto hareup muka. Cahaya lampu patromak nyorot keluar. Nyangan semah nu nangtung dina golodog. Alo, mangga Agus, linggi. Di ditu we di tengah rompok ayu. Cek Bah Wiranta bari nampanan leungeun Agus Jamil. Waktosna mitra. Kabujang seep.
cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.